Ayana di sisi mungkin takdir tak bisa dipungkiri. Aduh, takdir tak benar dipungkiri. Mungkin kami seperti tanpa hayang deui kan teu batur mayar boga oge sarung jeung calana. Percuma, siapa kalau yakin waktu aing berusaha. Halik, aing dikerjakan duit, yang setor ke siapa? Mungkin sama dibayar. Wali sabar aja, sok aing bayar aing. Eta sebut yang bisa aing tinggal rejekan kene. Teng ngomong kowe di selipon udah basi. Balik ieu mah. Ayo, tutup aing. Yo, dengan kusia, jelema kabeh salah lembur ngobrolkeun sia. Nah, sia make riweuh nguruskeun aing batur-batur. Bae aing diomongkeun ku batur oge, naon sia bet 3 riweuh. Era aing teh ikah, era ku opat aing. Obrolan salembur teh kabeh keuna ke keluarga aing. Mun aing jadi pamajikan sia keneh mah nya pantes atuh aing rek era ogen. Dasar dompet. Pan sia teh apal aing teh dompret. Sagala nu dilakonanku aing kumaha aing. Nah, sia bet aing 3 riweuh. Bapak aing ka Balerang ikah. Rek dikamanakeun beungeut bapak aing. Oh, kita bapak maneh. Campuran atuh cenah pasomat teh ha. Manehna ayeuna era boga urut minantu jadi dompret. Kan ayeuna maneh sia jeung aing ya. Geus lain sasaha geus pepegatan. Mun ayeuna aing jadi pamajikan sia keneh, pantes sia jeung keluarga sia termasuk Bapak Somad bakal era boga aing. Bejakeun atuh kuset teh ka Bapak Somad. Aing teh ikah urut pamajikan anakna Kardin.
ayeuna geus jadi rana. Jeung jadi dompet. Ku sia bejakeun ayeuna. Ingat aing teh rana ayeuna mah. Dasar jelema edan. Pek bae rek disebut naon ogen. Jika tuh waringan dompet mah, di lemur aing. Era, cuk tuh di lemur sia. Era kena oleh keluarga aing maneh mah. Teu euy sia mah Kardi ngahina aing. Ya terus masa sia baheula mawa kabur aing ti lemur. Kumaha harita wirangna keluarga aing, anak parawana dikubuk keluar lemur. Ulah laki. Boh ayeuna wirang mana keluarga aing di keluarga sia sok. Nepi ka ayeuna aing teh bisa dibalik ka kolot. Kolot aing geus nyawaeun ka aing gara-gara kalakuan aing jeung sia. Anu matak nyalakeun keluarga aing. Ayeuna teu kari-kari sia di tah aing ngadombrak di lemur aing sorangan. Kumaha erana wirangna ieu aing. Duh, masih kudu kumaha tuh yang teh Kardi. Kukulot sorangan diusir. Ku salaki dinya nyeri. Ayeuna kumitoha dijejeleh. Ya teu meunang aing hirup kumaha kahayang sorangan. Kumaha kabagjaan sorangan. Harila ieu aing kumenang kahinaan sia. Parawan aing dirampas ku sia. Asi inung bapak aing geus dipegatkeun ku sia. Teu euy dicacampah. Dituding teu bisa ngurus sia, teu bisa ngurus keluarga. Rumasa aing ngabodo. Taya kabecus. Tapi da aya hayu dicacampah mah. Aing teh nyeri hati. Aing teh lain bangke. Mun ayeuna Haji Soman nuding aing pedah pagawean aing jadi dompet nu eueuh pisan ka hormatan. Ya ayeuna Haji Soman teh era boga anak sia. Nya sia oge teu salah teh. Jempe. Apa bacot sia. Nya aing ayeuna kudu jempe. Sedangkan sia ayeuna bebasnya campah aing. Lelaki. Inget ku sia Kardi. Ayeuna masih ika. Moal matak ngadenge omongan tante. Aing mah geus teu sudi. Hirup aing ayeuna geus peak dihina ku batur. Aing teh masih boga harga keneh. Masing ayeuna harga aing ku saharga runtah. Memang pantes. Kak. Halik si abang geus neangan. Oh, gawe da. Mun dibaca sia. Ah, jedok. Kak, di mana mana? Di dieu, Bang. Jeung saha mana di dinya? Jeung goreng. Tenang dibayar. Oh, nya geus teu naon-naon. Nah, jauh-jauh teuing. Ulah melang. Kege balik deui. Gancang balik deui nya. Ayeuna aing nyaho. Masih kena bisa dihargaan. Teu siga si ikah nu baheula. Nu ku sia beak dicacampah. Ulah nyangka aing teu apal modal sia Kardi. Sia baheula mawa kabur aing ku ngajadikeun cacampah kungku. Ayeuna mun geus seubeuh aing dipiceun ku sia. Aing baheula dikawin ku sia teh dijadikeun pangulinan. Ngawin aing teh lain jang pamajikan sia. Tapi sia keur bujangan teh aing teh kudu dijadikeun nafsu ku sia teh. Ayeuna kahayang aing dicarekan wae ku sia. Sakuduna mah aing nu kudu nuding kana cucu ngurus sia. Aing kieu teh gara-gara sia. Aing tadi tes sia jadi dompet. Naon bedana ayeuna? Aing jadi pamajikan sia, jeung aing jadi dompet. Mending jadi dompet, masih aing ayeuna dihinakeun ge, masih kena bisa dihargaan 1.000 2.000 perak jadi pamajikan sia. Aing dijadikeun budak kumpaan itu sia mah Kardi. Das. Awe burung. Pek bae sia ayeuna rek ngomong naon ge ka aing. Lantaran aing mah apal sia teu leuwih burung ti aing. Saburung-burungna diri aing ayeuna. Aing mah masih bisa keneh hargaan diri aing sekarang. Teu cara sia. Urang bisa ngehargaan batu, ngehargaan diri sia sorangan oge teu becus. Mana si Kardi anak Bapak Somad anu kuduna ngawariskeun adat ti bapana. Ayeuna sia ukur ngera keluarga sia sorangan. Ulah nyangka aing teu apal sia sok madon main dengan.
ayeuna diri sia sorangan teu bisa ngajaga kehormatan sia sorangan. Da sia mah susulumputan. Teu cara aing muka temprak kapelong sasaha. Aing mah jadi dompet teh usaha. Mun aing teh jadi dompet, aing rek barang hakan ti mana Kardi. Sok ayeuna ari sia aya manfaatna hirup. Aing hayang hirup keneh Kardi. Sanajan hirup aing aya dina dosa. Ulah sok ngangaitkeun kehormatan aing jeung keluarga sia. Aing ayeuna geus soboh nandangan ka peuring. Ayeuna aing hayang hirup dina kahayang aing sorangan. Keur aing kahormatan keluarga sia eueuh bedana jeung pagawean aing jadi dompet. Da aing apal kelakuan sia siga kumaha. Masa bodoh? Sia kah? Pokoknya aing mah mung dicarikan bapak aing. Dinten teu oge kuing ge ngilu era ikah. Apa maneh diciuman ku lalaki sejen. Yah Kardi, bejakeun ka Bapak Somad. Samemeh nitah aing ini. Titah bereskeun heula kalakuan anak sorangan. Terus tonjong jelema teh ari tik otok nu jauh di leguan, arina irung sorangan diantepkeun. Cek aing ge, lamun ega dompet teh ulah di dieu. Kan bedana jeung sia nu maksiat di mana-mana. Bulianan sia ngabret aing. Hari pongkorang mah kejareuna